negara paling unik sadunia, negara paling unik Indonesia. Di negara batur moal aya maulidan akbar, rajaban akbar moal aya. Tapi di Indonesia ziarah akbar aya, haul akbar aya. Wahara ditemenangkeun zarah ka orok-orok diajak zarah. Geus hese di Indonesia Allah. Dek diwahabikeun ti tahun mana melalui Muhammadiyah Persib teu bisa. Wari geus asup ka tubuh negara tetep bae ziarah rese keureun. Dibiayaan triliunan supaya wahabinisasi abeh engke kristenisasi lebih gampang, tetep bae hese. Terutama nu hese teh Banten mah nya hese. Aya duit dicokot. Nurut teu Banten eta karakterna. Teu beres urang Banten mah.